Nu kadua, nu kadua naon kuring tadi ngahuleng we. Oh nya rupina kapayun pawali kota hari jadi provinsi Jawa Barat teh sanes ukur mung hari jadi terbentukna provinsi tapi keda aya hari jadi mimitina aya kerajaan Sunda nya upami kitu tiasa janten engkimna hari jadi provinsi teh sareng hari jadi kota Bogor sareng hari jadi kabupaten Bogor sareng naon margina pan kerajaan nu dibanguna Sri Baduga di dieu heula di Bogor heula jadi engke teh disebutna hari jadi urang Sun sanes hari jadi provinsi Sunda, provinsi Jawa Barat matos aya tanggalna. Tanggal 30 Agustus. Tapi hari jadi urang Sunda, hari jadi urang Sunda, teh urang Jawa Barat tunggur lain, urang Banten, urang mana wae nu ngarasa urang Sunda, kudu apal hari jadi urang Sunda, nyaeta urang Sunda ngawangun kerajaan namina kerajaan Pakuan Pajajaran anu pusatna di Bogor. Meh urang Sunda mulih ka jatina mulang ka asalna balik ka dirina apal kasarakan pang balikanana apal karuhuna teh saha anjeunna teh bener teh kadituna nu cinta karuhun kudu ngajarkeun naon ngajarkeun silih asa silih asis silih as nu jauh urang deket nu deket urang layet nges layet urang pahet nges pahet silih wangi jadi silih wangi teh kumaha kepala dinas pariwisata ngadamel kegiatan saamparan sajajaran kadenya pariwisata saha cenah naon